A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin waddahar dahirin. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dina dinten kamari parantos rengse netelakeun kana babagianana kalam. Jadi kalam teh dibagi tilu. Hiji aya kalam isim, dua aya kalam fiil, tilu aya kalam harap. Tah ayeuna urang tetelakeun naon atuh ari ngaran kalam isim, naon ari ngaran kalam fiil, naon ari ngaran kalam harap. Tegasna mah ayeuna mah urang netelakeun ciri-cirina kalimah isim, oge ciri-cirina kalimah fiil, oge ciri-cirina kalimah harap. Urang papai salah sahijina, urang mulai wae tina ciri-cirina pikeun kalimah isim. Mana atuh amang? Tah ieu nya pal ismu. Sok mangga kanu teu aya logatanana urang logat sasarengan, kanu atos aya logatna mangga urang samikeun bae. Boh bilih aya perbentenan saalit dua alitna sakedik dua kedikna boleh wios wae. Mangga di kolom komentarnya bilih aya nu benten gitu, bilih aya benten dina logatanana mangga dicurahkeun wae dina kolom komentar. Atanapi bilih aya logatan abi nu lepat atanapi kirangkeuna boleh ditulis wae di kolom komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pal ismu. Tah ari kalimah isim yu'ropu eta bisa dikanyahokeun ieu kalimah isim bil hofdi ku jr tungtung, wa tanwini jeung ku tanwin, wa dukhulil alifi wal lami jeung ku kaasupan alif lam, wa hurufil hofdi jeung ku kaasupan harap tukang ngajrkeun. Yakni negeskeun kami tegasna ki musonib di dieu negeskeun annal isma yen sanyanyana kalimah isim teh yutamayyazu eta bisa dibedakeun itu kalimah isim anil fi'li tina kalimah fi'il wal harfi jeung kalimah harap bil hofdi ku jr tungtung. Jadi bisa dibedakeun kalimah isim tina kalimah fi'il jeung harap teh hiji ku jr tungtung. Ari contona eta seperti lapad nahwu marortu bijaidin wa gulami jaidin. Contona seperti lapad marortu bijaidin wa gulami jaidin. Marortu liwat kuring bijaidin kaki jaid wa gulami jaidin jeung bujangna jaid. Pajaidun ta ari lapad jaidun, jaidun anu mana? Pazaidun ta ari lapad zaidun, jaidun anu ieu tah jaidun anu ieu. Al majruru eta anu dijrkeun bil ba'i ku ba tah ieu ba nanya tah ieu teh ba titik kirang jelasnya. Jadi bijaidin jaidin dijrkeun teh ku naon? Dijrkeun teh ku huruf ba anu ieu tah, huruf ba ieu. Nu ngajrkeun kana lapad jaidin. Tah kusabab ieu jaidun, kusabab ieu bijaidin din tungtungna dijrkeun tah di dieu kalimahna isim gitu. Jadi isim teh kahiji dikanyahokeun jr teh ku jr tungtung. Gulami tah ieu jr. Tah lamun gulami di dieu diatapkeun kana mana? Kana lapad bijaidin. Wa gulami jaidin gitu. Diatapkeun kana lapad jaidin diatapkeun. Jadi macana gulami ke bab atap ke di hareup jauh keneh nya. Tah jaidin, tu jaidin di dieu jr sarua. Nah make jr diidopatkeun kana lapad gulami. Jadi gulami jaidin. Jadi nakdirkeun jr di dieu teh. Nakdirkeun ayana jr. Tah.
Pajaidun lapajaidun nu aya di dieu tah. Al majruru dijairkeun bil bakuba. Wa gulami jeung lapat al gulami gitu. Sarua aya al gulami teh dijairkeunan teh kuba ngan lewat atap gitu, jadi atapkeun ka dieu. Tadi dia aya geuningan ismun eta isim liwujudil hobdi karena ayana jr gitu tah. Jadi gulami di dieu teh kusabab isimna teh ayana jr anu di ayakeun teh kusabab atap gitu. Jadi di dieu jr-na kusabab idopat. Tegasna tah ieu musonif netelakeun sekaligus kitu nya. Sakur-sakur ciri anu sakur-sakur kalimah isim teh kalimah anu tungtungna jr. Di kumaha wae jr-na, boh eta jr-na eudeuh ku huruf jar ya sapertikeun ba nya, sapertikeun tadi ba tah ieu bil ba deuk ku huruf, eudeuh dijairkeun ku huruf, eudeuh dijairkeun ku sabab atap, eudeuh dijairkeun ku sabab idopat, tegasna mah jadi mudhof ilaih. Akur kalimah isim. Jadi jr-na teh eudeuh jr ku huruf jar, eudeuh jr ku diatapkeun, eudeuh jr ku jalan idopat, sakur-sakur anu jr pokona namanya gitu. Deuk dinaatkeun jadi man'ut misalkeun jr gitu tah bebas di dieu mah. Tah tegasna mah kitu. Tah di dieu atap di dieu teh ngawakilan kana kenya rahasia di hareup. Atap di dieu ngawakilan kana naon? Ke di hareup aya. Di bab anu salajeng nanya bab isim tawabe kayak. Jadi isimna teh eudeuh ku huruf, eudeuh ku tawabe atawa tuturuti seperti atap, eudeuh ku jalan idopat, eta tetep disebut kalimah isim. JR-na bebas maksudna mah gitu. Nu penting mah sakur-sakur kalimah anu JR, tangge bakal ditetelakeun. Nah, JR bet jadi definisi tina kalimah isim aya engke dipayunnya. Alasanana naon kitu nya aya. Nah, gitu. Lanjut. Mana tuh tadi teh emang tayanya. Watanwini jeung ari itu kalimah isim teh bisa dibedakeun tina kalimah fiil jeung kalimah harap teh ku tanwin. Watanwini jeung ku tanwin. Ari contona nahwu jaidun warojulun seperti lapad jaidun warojulun. Tah contona seperti lapad jaidun warojulun. Pazaidun tari tu lapad zaidun teh warojulun jeung lapad rojulun. Kullu minhuma ari saban-saban tina itu lapad rojulun jeung jaidun jeung rojulun teh ismun eta isim liwujudi tanwini karana ayana tanwin pihi dina itu lapad rojulun jeung jaidun jeung rojulun. Tadi ditetelakeun deui lapad jaidun jeung rojulun. Tah jeung deui ciri kalimah isim nomor kaduana teh nyaeta ku tanwin. Contona seperti lapad jaidun warojulun. Jadi sakur-sakur kalimah anu make tanwin eta kalimah isim. Jaidun, qaimun, rojulun tah isim ciri isimna ku tanwin. Eudeuh tanwin jabar, eudeuh tanwin jr, eudeuh tanwin ps. Jaidun jaidan jaidin, rojulun rojulan rojulin. Kalimahna isim. Diciriana ku tanwin. Eudeuh jabar, eudeuh jr, eudeuh ps. Eudeuh patah, eudeuh kasroh, eudeuh domah gitu. Bebas eta mah. Asal sakur-sakur kalimah anu make tanwin eta kalimah isim kitu nya. Liwujudi tanwini karana ayana tanwin pihi dina itu lapad rojulun jeung jaidun. Wa tanwinu jeung ari ngaran tanwin tadi dia ditetelakeun ku musonif naon anu disebut tanwin. Wa tanwinu jeung ari ngaran tanwin teh sakinatun eta nun anu sukun talhaq ku anu aya dina sakinatun eta nun anu sukun talhaq ku anu aya al akhira dina akhirna kalimah labdon dina ucapanana wungkul la khoton henteu dina tulisanana. Tah di dieu ditetelakeun ku musonif naon ari ngaran tanwin teh nyaeta ari ngaran tanwin teh nun anu paeh nun sukun anu aya dina tungtung kalimah
dina ucapanana wungkul henteu dina tulisanana. Jadi sora nun sukun jaidun kan seolah-olah maehan nun dinya teh nya. Jaidun harakat tanwin anu kitu teh. Jaidun seolah-olah maehan nun ari ucapan aya nun sukun eta teh. Tapi dina tulisan eueuh kitu. Tak hari ngaran tanwin teh nu kitu nya. Jadi patokan tanwin teh nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi labdun lahoton. Tah kumusonimah di dieu ditetelakeun kieu sakinatun talhaqu al akhirul labdun lahoton. Jadi tanwin teh nun sukun anu aya dina tungtung kalimah dina ucapanana unggul henteu dina tulisanana. Tah kitu ari ngaran tanwin teh nya. Lanjut berarti urang balikan deui atunya bisi poho deui. Jadi kalimah isim teh dibedakeun teh hiji ku JR tungtung, kaduana ku tanwin. Tah urang lanjut kanu katiluna. Naon anu katiluna teh? Mana atuh Mang? Tah ieu. Wadukhulil alifi walami jeung bisa dibedakeun itu kalimah isim tina kalimah fiil jeung kalimah harap teh ku kaasupanana alif lam. Tegasna mah sakur-sakur kalimah anu make alif lam. Alifi walami sakur-sakur kalimah anu make alif lam. Ari contona nahur rojuli wal gulami. Ari contona sapertikeun lapad ar-rojuli wal gulami. Ar-rojulu ar-rojula wal al-gulami al-gulama al-gulamu sarua. Edeuk jabar JR edeuk PS nu penting mah sakur-sakur kalimah anu aya alif laman eta kalimah isim. Kitu. Pakullu minhuma tah ari saban-saban tina itu lapad ar-rojulu al-gulamu teh ismun eta isim lidukhuli al karena asupna alif jeung lam alaihima kana itu lapad ar-rajulu jeung al-gulamu. Tah ieu cirina nya. Lapad ar-rajulu di dieu disebut kalimah isim teh ieu cirina naon? Kaasupan alif jeung lam. Jadi sakur-sakur kalimah anu kaasupan alif jeung lam eta kalimah isim tah. Al-alifu isim. Al-majruru isim kitu nya. Tah bil ba'i tah alif lam sarua isim kitu. Mana deui wat tanwini tah alif lam sarua aya geuningan alif lam. Wat tanwini isim kitu maksud namanya. Berarti sakur-sakur kalimah anu aya alif laman eta isim tah kitu. Mana deui gitu beresnya nu katiluna kaasupan alif lam. Lanjut bahurufil khafdi jeung bisa dibedakeun itu kalimah isim tina kalimah fiil jeung kalimah harap teh ku pirang-pirang harap tukang ngajeerkeun. Nahwu marartu bijaidin warajulin gitu. Contohna seperti lapad marartu bijaidin warajulin. Marartu ngaliwat kuring bijaidin kaki jaid warajulin jeung lapad rajulin gitulahnya. Jadi taya kaasupan pirang-pirang harap tukang ngajeerkeun. Taya kaasupan harap tukang ngajeerkeun. Jiga tadi we taya dijeerkeunna ku ba gitu. Tah berarti ba teh asup harap tukang ngajeerkeun kitu nya. Pakullu minhuma tari saban-saban tina itu lapad bijaidin jeung rajulin teh ismun eta isim lidukhuli harfil khafdi lantaran karana asupna harap tukang ngajeerkeun wahya ari harap tukang ngajeerkeunana naon alba'u eta ba. Asup ka mana alaihima kana itu lapad jaidin jeung rajulin. Nah ada di dieu mah rajulina eueuh baan. Tah jadi pertanyaan di dieu teh nakdirkeun maknana ba gitu. Mangka engke aya di hareup di bab ieu bab idofat aya rajulin teh ongko mah eueuh harap ba di dieu teh tapi sarua cenah ieu teh kaasupan ceuk musonif teh lapad rajulin teh ku ba. Tah ieu teh nakdirkeun disebutna. Jadi ngayakeun makna ba di dieu teh. Ke eta mah jang dihareupnya jang dina bab idofat. Urang tetelakeun. Kela.
Urang lanjut wae ieu teh rada kram aduh. Kela. Urang lanjut wae mana tadi teh nya? Ieu nya. Summa dzukiro tuluy dicaritakeun naon jumlatun jumlahanana min hurufil hofdi tina pirang-pirang harap tukang ngajaerkeun. Pakola teras ngadawuh ki musonif. Tah jadi ari harap tukang ngajaerkeun teh eta loba, makana deuk ditetelakeun di dieu ku musonifnya. Jadi musonif deuk netelakeun dieu teh pakola tah tuluy ngadawuh itu ki musonif mana bi teh. Nah, ngadawuh ki musonif wahya jeung ari itu harap tukang ngajaerkeun min hiji lapad min. Inget-inget nya. Harap tukang ngajaerkeun teh anu kahijina teh lapad min. Naon hartina min di dieu? Min teh ngabogaan makna, maknana ibtida. Ya. Min teh ngabogaan makna, maknana ibtida. Gitu. Naon hartina ibtida? Hartina teh ti mimiti ngamimitian. Jadi mimiti manana teh nya. Min teh hartina ti mimiti. Min harap jar maknana ibtida. Min hiji min. Terus wa ila jeung lapad ila. Tah harap tukang ngajaerkeun teh aya di lapad ila. Naon ari ila? Ila teh ngabogaan makna. Naon ari maknana? Maknana lapad ila teh intiha. Intiha. Naon ari intiha? Nepi ka. Jadi ieu mimiti, ieu mimitina ieu tungtungna gitu tah. Lamun dina ieu teh mah ieu startna, ieu finisna. Ila teh manana teh finisna nepi ka mana gitu tah. Mimiti di dieu teh dek ka mana tah ieu ka di nepi kana gitu. Finisna ieu teh. Tah dicontohan ku musonif nahwu sirtu minal basroti ilal kupati. Sirtu leumpang kuring minal basroti ti mimiti. Tah ti mimiti negara Basroh ilal kupati nepi ka negara Kupah. Jadi min di dieu teh maknana starna. Jadi kuring teh leumpang teh ti negara Basroh. Tepi ka mana? Ilal kupati nepi ka negara Kupah. Jadi min makna ibtida start mimiti ila intiha maknana nepi ka finish gitunya itu finishna. Tujuanana gitunya. Tepi ka mana gitu tah. Minal basroti ilal kupati leumpang kuring ti mimiti negara Basroh ilal kupati nepi ka negara Kupah. Pakullu minal basroti tah ari saban-saban tina itu lapad al basroti wal kupati jeung lapad al kupati. Ismun eta kalimahna isim. Jadi al Basroh jeung al Kupah di dieu teh anu dijieun conto tadi minal basroti ilal kupati teh kalimahna teh isim. Lidukhuli min karana asupna itu karana asupna lapad min karena ngasupana lapad min alal awali kana lapad anu awal. Naon lapad anu awal? Al basroti. Berarti alal awali kana lapad al basroti wa ila jeung lapad ila alasani netepan kana lapad anu kadua tegasna lapad al kupati. Jadi di dieu lapad al basroh al basroti jeung lapad al kupati minal basroti ilal kupati di dieu teh kalimahna isim kusabab kaasupan harap tukang ngajaerkeun rupana min jeung ila. Itu tegas namanya. Lanjut waan jeung lapad an hartina ti atawa tina ante maknana teh min ibtida ila intiha an mujawajah gitunya. Ante maknana teh mujawajah hartina ti atawa tina gitu. Nah wari contona Roma itu as-sahma. Roma itu sahma anil kausi. Roma itu mentangkeun kuring as-sahma kana jamparing anil kausi tina gondewana. Jamparing teh naon atuh anu sok dipake perang baheula. Mun contona mah ge lah ngaluarkeun bedog tina sarangka gitulah. Ieu namanya
lamun secara urang mah gitu tah kitu roma itu asah manil kausi teh naon atuh asah mah teh jam paring sok anu terang jam paring naon tulis we di kolom komentar abi hilap jam paring teh naon gitu kapungkur teh tah pal kausi tah ari tu lapad pal kausu tah ari lapad al kausi anu ieu nya ismun eta isim lidukhulian karena asupna lapad an tah asupna anil kausi an alaihi kana itu lapad al kausi jadi ieu teh kalimahna isim kusabab aya lapad an anaon an harap tukang ngajeerkeun gitu. Lanjut wa ala jeung lapad ala maknana ari manana lapad ala eta isti'ala naon ari isti'ala luhureun luhureun tah manana lapad ala isti'la luhureun nahwu ari contona raqibtu alal parsi raqibtu numpak kuring alal parsi luhureun kuda pal parsu tah ari itu lapad al parsu ismun eta isim lidukhuli ala karena asupna lapad ala mana bita ala teh ta'ala alaihi kana itu lapad al parsi ta'ala al parsi di dieu kalimahna isim kusabab asup lapad ala tukang ngajeerkeun kana lapad al parsi kana ngajeerkeun kana lapad al parsi kitu nya wa fi jeung lapad fi di dieu maknana naon ala isti'la pi dorpiyah maknana lafad fi di dieu teh dorpiyah naon hartina di atawa dina hartina pi teh di atawa dina nahwu ari contona alma'u pil kuzi alma'u ari cai pil kuzi eta tetep di jero kendi dina jero kendi pal kuzu tari tu lapad al kuzi teh ismun eta isim lidukhuli fi karena asupna lapad pi alaihi kana itu lapad al kuzi tah kitunya pi maknana dorpiyah hartina di atawa dina gitu jadi macana teh lamun pil mustakbali jika kamarinya aya kamari teh pil mustakbali mangka ngalogatana teh dina zaman pika hareupeun tuh atawa dina zaman pika hareupeun gitu jadi maknana teh di atawa dina pi teh kitunya tuluy seperti aya deui naon anu pi kitu teh ning loba contona nya kelah urang ngadambalnya dina kertas urang contoh-contohkeun urang teraskeun deui wae wa ala entos alamanya warubba tah aya deui lapad rubba jadi dina harap tukang ngajarkeun teh warubba jeung lapad rubba hartina rubba di dieu teh rubba teh aya nu ngamanaan kana litaksir aya nu ngamanaan kana litaklil ari maksudna litaksir teh kana makna lobana ari makna litaklil kana makna saeutikna jadi aya nu makna ngalobakeun makna nyaeutikeun gitu rubba di dieu teh mangga we deuk diangge nu mana gitu ngan di dieu mah musonib nyontoan ku makna ngalobakeun tah ari contona nahwu ari contona rubba rajulin karimin laqaituhu rubba rajulin loba lalaki karimin anu marulia laqaitu tah buat madep kuring hu kaitu si rajul hampura parojulun tah ari itu lapad rojulun anu aya dina rubba rojulin ieu ismun eta isim lidukhuli rubba karena asupna lapad rubba alaihi kana itu lapad rojulin walba jeung tina salah sahijina harap tukang ngajaerkeun teh nyaeta ba ari ba maknana naon pi dorpiyah rubba litaksir rubba atawa rubba litaklil ba maknana naon ba maknana lil ilsok hartina kalawan hartina teh kalawan gitunya ba teh lil ilsok hartina kalawan ari contona seperti lapad marortu bijaidin marortu ngaliwat kuring bijaidin kalawan
Ki Zaid gitu. Pa Zaidun tah ari itu lapad Zaidun teh anu dina lapad bi Zaidin ieu ismun eta isim lidukhulil ba'i karena asupna huruf ba atau lapad ba alaihi kana itu Zaidun. Tah mangka anu tadi di luhur tah anu tadi di luhur teh mana tadi teh tageranya tah nahu mana tuh tadi tehnya anu dijeerkeun ku huruf tea geuningan jeer tungtungnya tah tadi teh ieu nya anil pilih warabi bil hobdi maror tu bijaidin tah berarti tah maror tu bijaidin wa gula mijaidin fa zaidun al majruru bil ba tah jadi lafaz zaidun dijeerkeun ku ba teh lantaran huruf ba ieu teh kaasup kana salah sahijina harap tukang ngajeerkeun berarti lamun aya huruf baan di dieu teh huruf ba harap jar mangka tungtung kalimahnya teh wajib JR kusabab ba di dieu ti jajaran harap tukang ngajeerkeun tah geuningan kapanggihnya jadi ba di dieu teh harap tukang ngajeerkeun contona maror tu bijaidin nah geuningan fa zaidun tari lapad zaidun anu aya dina lapad maror tu bijaidin ieu ismun eta isim lidukhulil ba'i lantaran asupna lapad ba alaihi kana itu zaidun. Lanjut wal kapi jeung ti jajaran harap tukang pirang-pirang harap tukang ngajeerkeun teh aya kap wal kapi jeung ari kap maknana lapad kap eta lit tasbih nya maknana lapad kap teh lit tasbih artina naon lit tasbih teh nyarupakeun saperti lit tasbih teh nyarupakeun saperti Nahwu Zaidun kal badri ari contona eta seperti lapad Zaidun kal badri. Zaidun ari Ki Zaid kal badri eta sapertikeun bulan purnama. Kal badri eta sapertikeun bulan. Ai Ki Zaid eta sapertikeun bulan dina pada caangna, dina pada menerangi dina kegelapanana gitu. Zaidun teh sapertikeun bulan tah kal badri. Al badru tah ari itu lapad al badru anu aya dina lapad kal badri teh ismun eta isim lidukhulil kapi lantaran asupna lapad kap atau huruf harap kap tukang ngajeerkeun alaihi kana itu lapad al badri walami jeung lam jeung ti jajaran huruf tukang ngajeerkeun teh aya deui lam naon ari maknana ieu lam maknana lam teh lil milki ngamilik ngaboga ngapimilik lil milki nahwu ari contona al malu li Zaidin al malu ari harta kedap fokusna tah ini al malu ari harta li Zaidin eta tetep bogana Zaid tah jadi lam di dieu lam ti jajaran lam harap jar anu ngabogaan makna lil milki hartina teh ngabogaan bogana makana ieu dimanaan kieu al malu ari harta li Zaidin eta tetep bogana Zaid jadi ieu harta teh anu si Zaid gitu. Pa Zaidun tari itu lapad Zaidun dina lapad li Zaidin ismun eta isim lidukhulil lami lantaran asupna lam alaihi kana itu lapad Zaidun. Wa hurufil qasami jeung ti jajaran ciri pikeun kalimah isim teh aya huruf qasam. Aya huruf qasam naon atuh ari huruf qasam wahia kedap wahia jeung ari itu huruf qasam min jumlati hurufil hobdi eta tetep tina jumlahanana pirang-pirang harap tukang ngajeerkeun tah jadi harap qasam oge sarua masih tetep ti jajaran huruf tukang ngajeerkeun wastumilat anu sok dipake ieu harap qasam jumlahanana harap qasam teh
pastu milat anu sok dipake ya jumlahanana harap kosam pil kosmi dina sumpah. Jadi ari harap kosam mah harap tukang ngajerkeun anu sok dipake jumlahanana teh pikeun sumpah. Lapad kalam-kalam sumpah gitunya seperti demi Allah gitu tah. Sumpah jang sumpah ya nya harap-harap jang sumpah. Naon wae atuh ari harap kosam teh wahia jeung ari itu harap kosam al wau kahijina wau hartina naon ari wau maknana teh kosam hartina demi. Wal bau jeung kaduana ba maknana motor deui. Maknana sami ba harap kosam di dieu maknana kosam hartina demi. Watau jeung ta naon ari ta di dieu teh maknana kosam sami naon hartina demi. Nah wari contona tah harap kosam mah kieu nya. Ari contona wallahi sapertikeun lapad wallahi hartina demi Allah. Waballahi jeung lapad ballahi hartina demi Allah. Watallahi jeung lapad tallahi hartina demi Allah. Palabdul jalalati tah ari lapad Allah, tah ari lapad Allah nya Allah anu ieu hiji dua tilu ieu. Ismun eta isim lidukhuli hurufil qasami lantaran asupna pirang-pirang harap kosam alaihi kana itu lapad Allah. Tah janten sakitunya. Janten di dieu musonif dek netelakeun poinna mah. Fal ismu yurobu bil khobdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khobdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta'u. Ari ciri pikeun kalima isim ari kalima isim eta bisa dikanyahokeun itu kalima isim teh ku opat pirang-pirang ciri. Hiji ku JR tungtung, kaduana ku tanwin, katiluna kaasupan alif lam tibalik henteu. Bener kadangnya. Hiji ku JR tungtung, kaduana ku tanwin, katiluna kaasupan alif jeung elam, kaopatna kaasupan harap tukang ngajerkeun. Jadi ciri kalima isim teh aya opat. Ciri kalima isim teh aya opat. Hiji JR tungtung, sakur-sakur kalimah anu JR tungtungna boh eta JR na ku jalan idopat, boh eta JR na ku jalan tawabe, boh eta JR na ku huruf. Sakur-sakur kalimah anu tungtungna JR eta kalimah isim hiji. Kaduana di cirian kalima isim teh ku tanwin, bade tanwin jabar, bade tanwin JR, bade tanwin PS, jaedan, jaedun, jaedin. Sakur-sakur kalimah anu tungtungna make tanwin eta kalimah isim. Disebatkeun deui ku musonif di dieu ari ngaran tanwin teh nyaeta nun anu sukun anu aya dina tungtung kalimah, aya dina ucapan henteu aya dina tulisan teh eta ngaran tanwin. Dua nya. Dua tah katiluna teh nyaeta ku kaasupan alif lam. Kalima isim teh ciri anu katiluna teh kaasupan alif lam. Sakur-sakur kalimah anu make alif lam eta kalimahna isim. Contona ar-rajulu, al-gulam. Sakur-sakur aya alif laman mimitina berarti eta kalimah isim. Gitu. Tilu tah. Kaopatna nyaeta kaasupan pirang-pirang harap tukang ngajerkeun. Ari harap tukang ngajerkeun teh aya sabaraha hiji. Nyaeta harap tukang ngajerkeun teh dibagi dua. Kahijina ti jajaran jar majrur harap jar. Kaduana ti jajaran harap kosam. Sarua manana mah ngajerkeun keneh kana kalima isim gitu. Nyaeta harap tukang ngajerkeun teh hiji min, dua ila, tilu an, opat ala, lima pi, genep ruba, tujuh ba, dalapan kap, salapan lam. Teta ti jajaran harap jar. Tuluy aya deui harap kosam. Sarua keneh ngajerkeun kana tungtung kalimah. Ari harap kosam aya sabaraha hiji? Aya tilu. Naon hiji-hijina? Hiji wau, dua ba, tilu ta. Tah eta nya. Jadi eta ciri-ciri pikeun kalima isim.
Mangga bilih kirang paham tanapi hilap deui tiasa diulang wae video nanya. Mangga tiasa dibantos share kasadayana pamudah-mudahan sing manfaat. Hapunten anu kasuhun sakitu bae ti sim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.